Bahkan ieu budak teh perasaan percaya ka jelema eueuh selain ka indungna. Nah budaknya. Bahkan nepi ka gede oge ketika kaget ketika geuning. Kubilang, "Ah mama," sakitu geuning nya. Bakat teh ku cumantel, hate teh ka indung. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha Suci Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Wa syubatul hadiyata asyrata sareng ari cabang anu ka-11. Eta al khaufu sieun min adzabillahi tina siksa Allah. Mun kamari cabang ka-10 mah cinta ka Allah, ari cabang ka-11 mah sieun tina siksa Allah. Ari darajat sieun panghandap-handapna mun ngarasa sieun ku Allah darajatna teh menyegah diri tina migawe paharaman. Eta ngaranna waro disebutna atanapi apik. Ya. Ngajauhan ti sepaharaman sakitu we. Alasan sieun disebutna apik atanapi waro. Waroa. Lamun tambah-tambah ka sieun ku eta ya sehingga manehna hanteu nyegah tina paharamana teh can yakin haramna masih teu ngadeuketan anu tadi mah ngajauhan ti nu yakin haram ieu mah ti subhat ge antara halal jeung haram asal puguh mah teu daek ngadeuketan nu kitu ngaranna takwa nu kitu ngaranna lamun aya tambah deui kakuatanana sehingga manehna teu wani cicing lamun lain tepat cicingna teu wani barang dahat can yakin mah teu wani luak rieu kana hal anu can karuhan mah maka disebutna begitu mah sidik karena derajat kasieun. Jadi derajat kasieun di Allah teh 4 derajat. Pangluhurna sidik, di hadapan sidik aya ngaranna takwa, panghareupeun takwa aya ngaranna waro, panghareupeun waro ngaranna ifah ngaranna. Ifah teh ngajaga diri tina anu goreng kitu mah ifah. Lamun waro ngajaga diri tina haram. Lamun takwa anu can karuhan ge antara hal haram ditinggalkeun can karuhan ge. Anu pangluhurna sidik eta wujud sieun tina siksa Allah. Urang sieun tapi ai laranganna pigawe poe bisa kata mah bohong sieun. Teh mudah-mudahan kudaek ngaji oge berarti kan wujud urang teh ngawujudkeun sieun ku siksa Allah. Wa syubatu saniyata asarata sareng aya cabang anu ka-12 aroja'u li rahmatillahi ta'ala nyaeta ngarep-ngarep kana rahmat Allah. Ade urang teh ulah sampai putus tina rahmat Allah. Kudu ngarep-ngarep kana rahmat Allah. Dawuh Kanjeng Rasul kieu. Al-fajiru roji li rahmatillahi ta'ala aqrabu ilallah minal abidil muqnit. Jalma tukang doraka tapi masih ngarep-ngarep kana rahmat Allah leuwih alus hareupeun Allah mah daripada tukang ibadah tapi putus dari rahmat Allah. Kumaha putus dari rahmat Allah teh? Kawas kieu. Jalma tara ibadah. Ngaji ge kata salat ge kadang-kadang belang betong. Aya pikiran dina hate teh pikiran. Nah, duka teuing mah salat ge duka terima duka henteu. Teu bisa acan, tah putus rahmat Allah gitu teh. Begitu teh. Ulah kudu punya pendapat Allah mah maha hampura, Allah mah maha dikanya maulas asih ka urang teh. Sakumaha dora kana urang, sakumaha loba dosa urang ngalaut ku loba-lobana rahmat Allah leuwih loba tibatan kitu. Dosa urang gede, rahmat Allah lebih gede tibatan kitu. Kudu kitu perasa urang teh. Jadi tetap kudu mengharap kana rahmat
rahmat Allah gitu. Kedua we mah tukang doraka ge da Allah Maha Hampura gitu. Ulaina tukang ibadah tapi putus rahmat Allah. Aduh teuing udah. Sapoe ge kieu ngaji teu bisa. Ibadah teu bisa. Eta di mah nya moal eta putus tahun gitu teh. Gitu. Jadi di hadapan Allah mah tukang doraka anu ngarep rahmat Allah leuwih hebat, leuwih alus daripada tukang ibadah tuluy putus dina rahmat Allah. Merasa putus asa gitu lah. Jadi hidup teh ulah ngarasa putus asa. Kudu optimis gitu nya. Optimis ulah pesimis. Cabang nomor ke-13 atawakalu Allah taala. Nyaeta tawakal ke Allah Subhanahu wa taala. Tawakal teh naon atuh? Tawakal mah, tawakal anu guring tawakal wae. Anu musibah tawakal. Tawakal teh naon? Tawakal teh pasrah diri ka Allah. Tawakal ngaranna. Tawakal teh kabagi 3 tingkatan. Nomor kahiji, merasa bahwa tingkahna aya hak Allah. Percaya karena pengurus Allah, karena pertolongan Allah. Seperti orang percaya karena wakil. Orang ayeuna kieu rek onangan. Teu bisa nitip ya ka tetangga atau ka keluarga ieu nitip onangan ka bapak anu. Tak percaya ka jelema eta. Hak urang dititip berkalinya bikin keun kali itu. Kawajib urang tanya, ta eta ngaranna tawakal tingkat kahiji. Urang ka Allah kos kitu tah. Nah, kumaha Allah wae. Nya percaya Allah ngurus. Yakin Allah ngurus. Ta eta tawakal tingkat kahiji. Urang boga motor, urang indit ka leuweung, ka kebon, ka sawah, ka tetangga, colok motor di sisi jalan. Nya, heuk urang teh dikunci, kunci leher motorna teh. Geus ikhtiar atos. Ayeuna tinggal kumaha Allah indit teh urang teh tawakal teh dan tingkat kahiji. Lamun peuting geus magrib pager ditutupan panto dikunci ya bisa aya umul walad teh wae gombel kutilanak nu kitu teh munculna wacik magrib nu kitu teh datang wacik magrib sok ngagoda jamaah supaya teu salat aya asli eta aya wacik magrib datang ngaranna untuk bahasa kita mah umul walad ngaranna teh. Aya umur teh itu walad teh budak sok ngomong orang teh bolong tuk ieu teh tongongna. Asli aya kana teh aya asli teh wacik magrib datang kitu teh. Matak wacik magrib mah tong lalian barudak teh sing kusane kala cenah kitu bahasa. Eta nu kusane kala teh itu umul walad. Bisi anu kitu pantol ditutupan, gerbang ditutupan, cekrek dikunci, eta ngaranna tawakal tingkat kahiji. Di dapur ayeuna aya gula keleran sing pageuh kelerna bisi kuseun tawakal ngaranna nu kitu teh lain ieu mah dipake stiker tulisan garam keun we meh katipu sireumna padahal mah gula sakawiah hiji nya. Nomor kadua tingkat tawakal teh tingkah manehna sarta Allah teh saperti budak jeung indungna. Kumaha budak jeung indungna? Eta si budak teh lamun ayeuna dibaba jeung indungna teu nyaho ka sanu salian kecuali indungna. Sok budak leutik ayeuna karek ieu ge karek nyusuk keneh. Ketika dipangku ku batur merong, ketika dipangku ku batur embung, ceuy segala macam. Tapi indungna karayap teh indungna mah. Nya, tah saperti kitu. Ayeuna deui hanteu kaget ku saha kecuali indungna. Kas gitu. Bahkan dia budak teh perasaan percaya ka jelema eueuh selain ka indungna. Nah budaknya. Bahkan nepi ka gede oge ketika kaget ketika geuning. Kebetulan, mama, sakitu geuning nya. Bakatnya ku cumantel hate teh ka indung. Atawa ma sakitu geuning nya lamun kaget. Geus karol geus kieu kitu pan. Nya. Ada depan nu latah kamu sagala enak sebutan geuning. Oh coplok gitu nya. Daripada gitu mah berarti pikiran cuma teh kan coplok berarti gitu. Lain gitu kan ya latah. Tai latah ka hidung mah kusabab
sugestina cuma terkaindung tah takwa nomor kedua ge kawas kitu ka Allah teh gitu kawas kaindung teu ningali salian ku tatawaran ti sanes teu daek rek tapi tawat Allah nepi ka nya di mana-mana ketika kait Allah sahabat teh hate ge cuma tel ka kalau sahabat cuma tel anak ka kaindung ti kadua urang sampai ka dieu can kakak kayak jika urang mah oh ayo sok kagetna coplok-coplok mah gitu. Kancing coplok gitu. Kama tingkat kahijikeun eta kadua. Aya katilu. Tah, tingkat katilu mah takwa ka Allah teh, tawakal ka Allah teh, yakin ka Allah teh saperti urang jadi mayit. Mayit keur dimandian. Sok mayit keur dimandian kumaha? Dihudangkeun nang hudang-hudang. Saekeun nyanggir. Nya, dipecat beteungna cicing wae. Nya, keur digosokan cicing wae. Sok cenah ieu tongongna can, cangigikeun, nyangigir. Teu kumaha tah takwa nomor paling hebat nomor katilu geus hirup kawas mayit diurus teh ku Allah gitu. Diusik malikeun teh ku Allah. Diberi napas teh ku Allah. Bisa ngalengkah ku Allah. Segala macam ku Allah. Bakal lidahna geus teu nyebut Allah gitu. Atau tamat dikata al-halaj sasir jenar itu mah. Alamun diterapkeun di masyarakat umum mah bisa menimbulkan kekacauan. Kalau begitu mah ketika tanya tanggal sampai itu naon Allah. Karena beduk naon Allah. Lain hati eta beduk Allah tapi lidah teu ada nyebut Allah gitu. Nya. Pas baheula teh urang mana urang Malongpong dagang minyak teh urang dina black teh gitu. Ke budak haeureun nya. Mang aleutan laut minyak cenah teh. Mang lagi laut minyak, da main bukan minyak teh. Teureun urang haeureun tadi mah pasti darah. Ieu Mang Lim ya gitu. Mang aleutan naon minyak. Teh tambah kedagang minyak kawas kitu tah. Nya dikiri Allah. Ketika ditanya itu naon Allah, itu Allah gitu. Jadi ku geus merap sehari-hari mikir Allah teh. Nya eta tawakal tilu tingkat. Urang mah tuh tinu hiji tadi berasa diwakilan ku Allah segala macam percaya ka Allah atau mulai tingkat kedua. Sugesti urang sing cumantel ka Allah minimal ke kaget atuh keur begeut Allah atau terjog sok kumaha terjog jadol. Nah berarti ai jadol teh naon? Jadol atawa nyebutkeun cacing namanya. Karena kebun binatang nyebutna teh berarti hati teh cuma teh kebun binatang. Kade ke jalma teh maotna sakumaha kabiasaanana. Lamun kabiasaan tukang useup mau tak keur nguseup. Lamun tukang sujud mau tak keur sujud. Lamun aya kebiasaan sumpah serapah kaluarna ketika cabut cawane gitu. Lain syahadat la ilaha illallah. Anjing. Itu kade matak biasakeun kebiasaan anu sae. Artinya mudah-mudahan aya manfaatna terus keun sabar-sabar ya. 13 77 nya. Sama berarti 77 kurang 13 64 nya. Nah, mudah-mudahan syariat pada uswa urang terasa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.